Nganter si Ibi leutik ngaji, terus kauleman lanjut pentingna olahraga malam. Rutinitas nyemonik dicoblong, iya teh geus jam 2:30 sorenya. Si Ibi leutik teh dek init ngajinya, iya ku urang geus dimanian, didandanan, dihaslinan, dipupuran, meh katempona teh geulis campernik bodai sumringah kitunya saleger. Tah, cika dia Ibi sakedeung urang sisiran heula eta buuk teh meh rapih. Tong poho ditiung heula yap ka dieu meh geulis, terus bawa kantongna jingjing. Sugan teh geus init si Ibi leutik teh ngaji, pek teh kalah ngajentul nih eta da cenah uang jalana encan dibere. Geus dibere mani itu langsung init. Si Ibi leutik geus init ngaji ayeuna mah bagian mulas rarai meh teu hawuk-hawuk teuing kitunya, pan urang teh rek init ka leman. Mulas rarai geus beres terus ayeuna menerkeun tiungnya. Nah, terus urang outfit cek. Teu lila si Ibi leutik teh geus mulang cenah, "Ibu, hayu urang kauleman teh." Si Ibu Aa geus nungguan cenah, "Nam, atuh hayu urang berangkat ayeuna mah." Kauleman ge ieu teh urang teh naik suja we nya da kumargi jalanna oge meuni sae pisan kieu tah. Teu lila ieu teh geus nepi di nu boga hajatna teh. Teu lila disuguhan urang teh nya. Nah, geus balik we urang teh ka imah. Cekeng teh padona tur mumpung keur nyasel ye urang olahraga peuting. Ieu beuteung meuni kot budayut kieu meuni ngewa ka tempona oge. Si Ibi leutik deui ieu teh cenah kot ribut hayang di owner samping cenah meuni. Da bakat